dunia teh nikmatna teu abadi. Atuh lamun nikmatna teu lila berarti mun urang nikmat urang hayang abadi tong katipu ku nikmat dunia. Tapi urang kudu ibroh cari pelajaran naon nikmat abadi, nikmatna cinta Allah. Mantak Imam Ibnu Athaillah nyieun dina kitab Tajul Arus judulna halawatu mahabbatillah, manisnya mencintai Allah. Bahkan dina bubukana iyyaka antahruja mintah min hadihid dar wa madukta halawata hubbihi. Iyyaka kudu sieun anjeun antahruja min hadihid dar, ketika anjeun kaluar tina dunia ieu maot teh ngaranna. Tapi wa madukta halawata hubbihi, anjeun can ngasaan manisnya cinta Allah gitu kan. Kade gitu kan.